atur punten penginten supados bangsun ngajaran di dalam negara bahwa pilih penginten ti para inohong-inohong di soberan para penitia bahwa pilih ayam pada mudut lagu namun mangga diaturana. Oke mohon ayah namanya di pengarsana Bapak Haji Lili saunate hoyong kembang gadung mangga kurang pedangkan kurang melangkan ku mamah bentang mohon. Oke ayat di penginten selajengna anu masih pamut laguna ti Abah Arakaya mohon. Oke mangga atur diaturanan bobi anu sanesna penginten sambil ngantos jalanan lumangsungna deui ki dalang neme ayat 2 pengintennya anu masih hiji temang kembang gaduh begitu nama nyerakeun kaju kawinlan kemau bentang kali neng selfie.
Luka ini lagi alung dawala ipang koran ingkang ramang iwah ingkang ibu rasana metu alas mancing alas lajeng mandeg setengahing marga iku jalan sopan alas gading kancala ngaririh lenggah kaca nganti enak kekela gur ayo aing ke kakara semua hidup di kawenan ya ngerereun ini gak capek si dawala kemana ya termandi di pancuran bener reksan-reksan kepala ku dewek pandatang urang teh parantos katingali tarangnya atuh engke undur udah puru katingali punuk urang segala pake hade ku omong ku omongnya rek say hello heula ka orang Sukabirus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah alhamdulillah rabbil alamin wilujeng mungi wilujeng patepung lawung patepang wajah ka amprok jonghok sareng simkuring cepot ti putu giri harja duanya alhamdulillah dina wengi ayeuna urang tiasa riung mungpulung bongkok ngaronyok kita di mana teh aja di Sukabirus RW 8 RT 2 di Dayeuh Kolot teh oh kecamatan Cideureup Dayeuh Kolot alhamdulillah bojong joangnya kurang dari bojong angsa kami liwatan di Sukabirus alhamdulillahirabbil alamin geus 3 kali dewek di ayeuna ngajak dinanya geus 3 kali tepung di Agustus dan alhamdulillah mungkin di percanten jadi kaumuran ku dewek teh ngajak dieu ngajak pindah-pindah teh bangun teh mungi ngawitan mungkin di ditu teh pas hujan turun terus sisi jalan pernah muka 2 kalian jeung keur ngawayang teh mobil pas uniwer gini alhamdulillah ayeuna aya mah di lapangnya urang nya dan WhatsApp penting warga penting sungi jeput kadewek kedua yang teh nya kalau teh 2 kahiji boga grup kecepot show putu giri harga 2 eta mah durasina mun sajam atau lebih 2 jam maksimal 2 jam setelah kaya nama luasa orang kesuni jeputnya ngawayang gelar gitu alhamdulillah nawi ieu urang teh dirilai ku RRI Bandung waduh tepuk tangan kalau RRI Bandung dari Jawa Barat urang teh dan pusat kaum dangu Jawa Barat Indonesia Indonesia emang alhamdulillah mudah-mudahan urang teh biasa tuh gini enggak ulang ke dirojong ke koralnya nah merusi teh koral teh di produk anu produksi rupi-rupi pas dan dompet luar biasa ku alpukahna Asri Malik ya
nuhun pisan nuhun orang bos Alhamdulillah karojong karojong cek malik didoakeun cing langkung beunghar cing kagentosan anu berlipat ganda ieu tawis cinta ka negara urang Republik Indonesia anu menuju ulang tahunnya 17 Agustus urang teh 74 tahun merdekanya mudah-mudahan urang teh ulah dijajah deui komo ngajajah batur mah urang teh amit-amitnya sekali merdeka tetap merdeka dirgahayu merdeka syakat urang usia di kemerdekaan karya-karya anu pinuji karya-karya anu nyata luyu yang RRI anu boga misi-misina RRI adalah lembaga penyiaran publik satu dalam rangka mengisi kemerdekaan HUT RI yang ke-74 tahun menyukseskan dan mengizinkan menyukseskan pembangunan segala bidang melalui siaran informasi dan budaya lebih toleransi itu terus dua sumber daya manusia unggul Indonesia sukses bukan tema ini ya naon tema hikmahna tina nonton wayang golek sawangi ceput tuh pesan moralnya luar biasa atur nuhun ka kepala LPP RRI Bandung Pak Kosnya dua kepala badan siaran 3 kepala seksi program 4 opatna partisipan seniman dan seniorti pedalangan se-Jawa Baratnya kepala LPP RRI Bandung teh Bapak Dr. Randes Mirsa Musa MM terus kepala bidang siarannya Bapak Insinyur Abdul Gofar Zakaria kepala seksi program 4 Bapak Engkos Kosasi tuh kebirekeun atur nuhun kepala seniman seniwati anu patos ngarojongnya di PWG Pemiarta Wayang Golek Sarumpingnya di Balaputra Sarumping Cak Acet Wayang Golek Sarumping di Aprak Akademi Padalang Reng-rengan Adi Kontea Kosasi Sunaria Araya sadayananya di PKSWG aya pecinta kesenian Sunda wayang golek tuh di barudak Karang Tarunanya Bahwawan aya tuh di sepuh-sepuhna oke di calon lurah Bapak Acas tuh urang doakeun deui Bapak Acas mudah-mudahan janten lurah deui amin saha Bapak Koramil aya Pak Oom besok ditereup aya Pak Ujang Polsek aya Pak Emil Koramil Babinsa aya Pak Dedi Bandar Hayam aya dengan hayam aya buat terus tuh Poskora Malik asli punya ayahnya wah ada mau ada MQ aing Pak Lili aya bos PLN aya Pak Rolling bos PTAM aya Pak Keong bos pom bensin tuh Pak Heri bos Gusi Pak Adar Warung Pak Nandang bos pemancingan Sumping Mang Dodi aya Pak Haji Kibot aya Pak Haji Kibot wah luar biasa Pak Sabdo aya Pak Sabdo Bandar Akuarium Pak Tony Rafflesia aya Mang Juju bos PLN aya Rata Setrum Pak Tisna mantan lurah aya Barudak Karang Taruna RW 8 aya Bapak Umar bos Alfamart aya Bapak Teddy bos Sparta aya Sarumping alhamdulillah oke para seniman seniwatinya Sarumping Bapak Dalang Cidede Chandra Sunaria aya di Putu Giri Harja hiji Putu hiji Giri Harja aya di Dalang Sipang Gentengna aya
di liku sini sabda palon gili hati dulu Ayah. di dalam Batara Sena Sunandara ya. Ayah. Alhamdulillah. Mancok Tinggal lagi. Di dalam Ateng Sumping Maulana Ateng ayah. Ayah. Nuhun itu kalau dia nggak akan bisa kata. Bos Adi Putuna Aki Emeng ayah. Ayah. Diucap acet wayang golek dah ayahnya. Cak. Mang enak tuh diucap acet ayahnya. Kang Sadi Bentang ayah. Ayah. Alhamdulillah. Dalam-dalam ngaroranya euy. Anak-anak dewek ayah di dalam Yadi adikon teh ayah. Ayah. Di dalam Semsi adikon teh ayah. Di dalam Gilang ayah. Ayah. Jadi itu tentang Kang Andrian Syah kon teh ayah. Asep Tangwe ayah. Ayah. Bintang tamu Oni ayah. Alhamdulillah. Kantor salah ceraka. Jalan sih. Bisa kuat berhaya di kita kamu ya. Yang nepangan wilayah menghanikan ke warga Sukabirus supaya misian kemerdekaan secara terpuji jeung pinuji urang teh kudu semangatnya urang hiburan da fungsinya dewek teh ngehibur dewek teh boga pakaulan Naon tah? jeung pun bojo eta bojona dalam nya Wes lah. Ibu Rosi Kontea Sunaria istri Nabi Adi Kontea Sunaria badai kaul miring pindah HUT RI anu ke-74 oge kang ngahibur warga Sukabirus padanya ngambil hiji tarian judulna laguna Sampurasun Cepot Sol mangga